Hikayat dua jalma anu papaduaan. Dina hiji waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngariung sareng para sahabatna keur kitu jol dua jalma anu keur padu nyata pasea. Nu saurang nyarita ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi gaduh himar dupi ai nu saurang deui boga sapi. Ari sapi teh nu buruk himar dihadirin aya nu ngiheula anya-anya ari sapama teu aya katempuhanana. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pek hukuman eta dua jalma teh panjeun hei Ali. Teras Sayyidina Ali mariksa kadua jalma anu padu teh. Ari himar jeung sapi teh dicangcang atawa duanana eta dilepaskeun. Cek Sayyidina Ali atawa salah sijina dilepaskeun. Jawabna, ari himar anu dicangcang, lamun sapi anu dilepaskeun. Bari sareng aya nu bogana deui eta teh. Saur Sayyidina Ali, ari kitu mah nu boga sapi anu katempuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarangkugan kana naon keputusanna Sayyidina Ali. Tetera Sayyidina Ali teh anu dipunjulkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibaan para sahabat anu sejenna anu hadir harita anu umurna eta teh geus saluhurun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Subhanallah. Jadi luar biasanya. Pantas Kanjeng Rasul tunjukkan atasna Ali sebab naon Ali dina nyekal ilmuna atau tiasa bijaksana. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa nyekal ilmu bari pinter tur bener. Harang bari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.